Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suhadai wa sholihina wa jam'il malikatil muqarrabin khususan la rusyabul qari ajilani wa khususan la rusyadina Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan la ruhimusani wa kitab Safinatun Najah Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi wa usulim wa furuhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rang lajengkeun kana kitab Safinatun Najah bagian anu katiluna mun telepat mah. Paslun takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta ya 10. Al islamu tegesna kahiji Islam wa tamyiju jeung kaduana hideng. Wanikou jeung katiluna bersih anil haidi bersih tina haid wanifasi sareng bersih tina nifas. Wa amma jeung bersih tina perkara yamna'u anu matak nyegah ieu ma usulal ma'i kana tepina ieu cai ilal basyarati kana kulit. Jadi ieu teh anil haidi wanikou jeung katiluna bersih anil haidi tina haid wa jeung bersih waniko wow itu wanipasu sareng bersih tina nipas. Jadi ieu huruf atap teh diatapkeun kana watamiju wanikou wanipasu jadi sanes wanipasi tadi teh jadi wanipasu jadi huruf atap diatapkeun yeuna bertingkah ropa sadayana nya. Maaf tadi sugan teh diatapkeun kana anil haidi ternyata sanesnya. Lajengkeun jadi wala yakuna sareng ulah aya alal udwi kana anggota wudu naon perkara ieu goyiru anu matak ngarobahkeun ieu ma alma kana cai. Wal ilmu jeung nyaho bi fardiyatihi kana kaparduanana wudu wala ya takida jeung ulah nekadkeun itu si jalma pardon kana hiji pardu min furudihi anu tetep tina setengahna pirang-pirang parduna wudu sunnatan kana jadi sunat. Wal ma'u jeung katilu caina atau huru wal ma'u tahuru wal ma'u jeung caina atau huru anu suci ieu cai wadukhulul waqti jeung asup waktu wa mualatu jeung tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun jalma anu langgeng kana hadas boga hadas. Jadi syarat wudu teh 10 nu kahijina Islam anu teu Islam mah teu sah wuduna anu kaduana hideng tegasna lamun budak leutik mah teu sah wuduna. Anu katiluna teh bersih tina haid jeung bersih tina nipas. Anu kaopatna teh lamun jadi mun masih kena haid atawa nipas wudu teu sah wuduna. Jeung kaopatna teh jeung bersih masih kena katiluna jeung bersih tina perkara anu matak nyegah ieu mah kana tepina cai kana kulit. Jadi bersih tina cet pan kandel kana kulit teh tah gitu. Jadi kudu dibersihkeun heula mun aya nu halangan-halangan seperti kencet gitu atawa naon weh leutak gitu tah. Leutak garing nu nampel dina kulit kudu dibersihkeun heula sampai wudu teh. Jadi ngahleungitkeun anu matak ngahalangan kana tepina cai kana kulit. Jeung anu salajengna ulah bukti angkana anggota wudu teh perkara anu matak ngarobahkeun ieu makana cai. Jadi misalkan leungeun teh pinuh ku cet gitu, cet bodas. Tah, terus urang teh wudu. Otomatis teh wuduna teh berubah jadi bodas. Tah eta teh kudu dibersihkeun heula, matak ngarobahkeun kana warnana cai, matak ngarobahkeun kana cai. Misalkan aya minyak tanah na leungeun gitu urang wudu. Tah, matak ngarobahkeun kana cai mah anu kararitu teh jadi hinyai caina. Jadi kudu dibersihkeun heula perkara-perkara anu matak ngarobahkeun kana cai teh. Jeung anu salajengna kudu nyaho kana kaparduanana wudu, parduna wudu teh sabar hiji gitu. Jadi bahas di hareup aya parduna wudu. Apa atos kitu kamari paslun
Oh cai karek ngabahas cai kemarin mah. Fardu wudu teh genep. Nu kahiji niat, nu kaduana ngumbah beungeut, anu katiluna ngumbah 2 leungeun, anu ka opatna ngumbah sirah saeutik, ngumbah hiji juz anu tetep tina sirah, anu kalimana ngumbah 2 suku nepi ka mumuncanganana, anu kagenepna tartib eta fardu wudu atau rukun wudu. Anu salajengna ulah nekadkeun kana hiji fardu anu tetep tina pirang-pirang fardu wudu sunatkeun kana jadi sunat, ulah nekadkeun. Misalkeun ngumbah leungeun mah sunat atau ngumbah buuk saeutik mah teu naon sunat, tah eta teu sah wuduna. Jadi ulah nekadkeun karena fardu wudu kana jadi sunat gitu. Jeung anu salajengna caina teh kudu anu suci tur nyucikeun. Nah, kayak dibahas cai anu suci tur nyucikeun teh geus kumaha. Wadul waktu jeung anu kaopatna asup waktu jeung tuluy-tuluy lidah mil balik. Jadi asup waktu teh misalkan salat geus asup adzan asar gitu, geus asup waktu asar wudu gitu. Terus anu salajengna tuluy-tuluy lidah mil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Jadi tuluy-tuluy teh misalkan jelema teh beser gitu tah. Jadi urang eureun-eureunan wudu di dieu. Ke 15 menit kemudian wudu deui atau karek ngumbah beungeut eureun heula. Tuluy ke salat geus kaselang 15 menit karek ngumbah suku atau karek ngumbah leungeun. Tah kitu. Teh teh tuluy-tuluy pikeun jalma anu langgeng hadas. Lamun anu teu langgeng hadas kumaha mun teu tuluy-tuluy meunang? Meunang. Tetapi ulah garing. Ulah kaburu garing misalkan urang ngumbah beungeut. Tah ulah nepikeun ka garing beungeut misalkan urang teh nyokot naon heula kitu tah ka kamar. Nyokot anduk heula gitu. Kaselang urang teh tuluy kurang dilanjutkeun kana ngumbah leungeun, tuluy ngumbah sirah saeutik. Tah eta lamun sapertikeun ngumbah beungeutna can garing masih kene baseuh kene urut tapak kudu dilajengkeun teu naon. Tapi lamun geus garing mah teu meunang kitu nya, kudu balikan deui we. Itu lajengkeun paslun ari hiji pasal takdiruhu huwa paslun. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu teh arbaatu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Anu matak ngabatalkeun kana wudu aya 4. Al awalu ari nu kahijina khuriju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sajina palabangan 2. Jadi anu kahijina teh anu matak ngabatalkeun kana wudu teh anu kaluar tina liang kubul atau tina liang dubur, liang hareup atau liang tukang. Min kubulin tegasna tina liang kubul au duburin atau liang dubur. Rihun tegasna angin au ghairuhu atawa lian angin. Anu kaluar nama nek angin atawa nek lian angin. Tegasna kentut meureunnan kitu. Ilaman ya kecuali cai mani asani anu kaduana zawul aqli eta ilang akal. Binaumin hilang akal nanti ku sabab sare tak wudu boga wudu tuluy urang kasarean batal wuduna. Au ghairi atawa liang hilang akal nanti ku lian sare misalkeun mabok gitu. Nepikeun ka hilang akal gara-gara mabok batal wuduna. Ilana maqaidin kecuali atawa angin sarena atau anu calik mumakinin anu netepkeun mak adahu kana bobokona itu si jalma minal ardi tina bumi kecuali sarena jalma anu bardiuk gitu. Anu bujurna teh teu cengkat tina bumi gitu. Namun mah cengkat mangangkat bujurna batal atau urang ngagoler setik ngigir jadi bujur teh teu rata kana bumi batal eta mah. Asali suar nu katiluna nu matak ngabatalkeun kana wudu teh iltiqau basyaratai rajulin mentelepat. Iltiqau basyaratai rajulin nyaeta pantalna kulit lalaki jeung awewe. Basyaratai rajulin pantalna 2 kulit lalaki wa mar'atin sareng awewe. Pantal kulit lalaki jeung awewe kabiroyani anu gede duanana. Lamun jeung budak mah teu batal nu budak can hideng. Ajnabiyah ini anu lain muhrim duanana, lain mahram duanana, lain muhrim. Min ghairi hailin dur teu aya halang anu ngahalangan. Jadi anu ngahalangan kain gitu. Teu kahalangan ku naon-naon pantal kulitna teh. Arabiu ari anu kaopatna masuku buli adami eta ngusap kubulna anak Adam. Au halqati duburihi atawa nyabak bubundar duburna anak Adam. Nyabak mamasna misalkeun. Masuk kubul adami teh kubul.
nya nek nu pameget nek nu istri kubul nama au halqati duburihi atau nyabu bundar dubur misalkan ngobehan budak batar sanajan budak oge ieu nyabak kubul dubur budak ge batal tuluy ieu ngobehan budak batal nyabak nate bebat nirohati kalawan dampaleungeun ku dampaleungeun au butuna asobi atawa ku pirang-pirang ramona dampaleungeun jadi ku ramu-ramona dampaleungeun eta perkara-perkara nu mata ngabatalkeun kana wudu ge pasun min man i'taqada wuduhu wallahu a'lam bissawab.